Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana nepangkeun wasta simkuring Gani Akbaraya di kelas 11 AK 5. Jadi dina video ieu teh simkuring bade ngahaleuangkeun kawih Sunda anu judulna teh Hariring Nu Kungsi Nyanding di Mangkoko nya. Oke, langsung weh. Purnama nu kungsi leungit ayeuna nganjang kaburuan deui anu kungsi kapiati kiwari urang ditepangkeun deui hariring nu kungsi nyanding ayeuna datang ngahaleuang deui hayu pataremat tineung cacapkeun mengpeung aya kasempetan ayeuna mangsa nu endah ayu urang Sukabunga caang bulan 14 narawangan natibang belas ayeuna masa nu endah hayu urang Sukabunga caang bulan 14 narawangan atibang belas. Purnama nu kungsi leungit ayeuna nganjang kaburuan deui anu kungsi kapiati kiwari urang tepangkeun deui hariring nu kungsi nyanding ayeuna datang ngahaleuang deui hayu patarema tineung cacapkeun mengpeung aya kasempetan ayeuna mangsa nu endah ayu urang Sukabunga caang bulan 14 narawangan atibang belas ayeuna mangsa nu endah ayu urang Sukabunga caang bulan 14 narawangan atibang belas. Kumaha saya teh simkuring nyanyina nya lumayan lah nya daripada henteu nyanyi mah gitu biasa lah. Hapunten we bisi aya rumpakana nu salah lirikna nu salah hapuntennya da arurang ge sami gitu diajar sasarengan gitu itu kan keur diajarnya
nyamung sakit weh nyamung sakit weh ti simkuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.